Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun simkuring sapara kanca ti program studi pendidikan bahasa Sunda Universitas Pendidikan Indonesia Nedawidi kanggo ngawanohkeun salah sahiji aplikasi pikeun ngarojong kana pangajaran daring. Dina ieu video, hayu urang diajar kumaha cara ngagunakeun Google Docs pikeun dilarapkeun dina pangajaran carita babad kelas 10. Sateu acan lobatkeun Google Docs, tangtu urang teh kedah wano heula. Naon ari anu disebut Google Docs teh? Jadi, Google Docs teh mangrupa aplikasi daring buatan Google pikeun ngedit atawa nyunting hiji dokumen kalawan daring anu bisa dipake ku saha wae jeung iraha wae. Nah, teras ieu aplikasi teh kaintegrasi oge jeung aplikasi Google liana saperti Google Spreadsheet, Google Forms, jeung Google Drive. Pikeun cara ngaksesna, urang lebat heula ka website pencari sapertos google.com. Teras pilari Google Docs. Engke bakal muncul tautan docs.google.com. Teras pencet eta tautan ameh lebat ka menu tampilan anu sapertos kieu. Saatos eta pencet anu kosong upami hoyong ngawitan ti lembar anu kosong atawa pencet salah sahiji template upami hoyong nganggo template anu tos disayogikeun ku Google sapertos resume atawa serat. Dina ieu video simkuring bakal mencet anu kosong. Saatos eta ayeuna bakal lebat ka menu pengeditan. Nyaeta tempat urang nyunting dokumenna. Di dieu teh seueur pisan alat anu tiasa dimangpaatkeun pikeun nyunting. Katingali seueur pisan anu tiasa dipencet. Aya gambar dokumen warna biru di pojok luhur palih kenca, di dinya aya seratan beranda dokumen. Eta teh kanggo uih deui ka menu awal. Teras di gigireunana aya kolom anu tiasa diwuwuhan ku teks. Eta teh minangka tempat pikeun nyimpen judul eta dokumen. Salajengna, simkuring baris medar naon wae tools atawa alat anu bisa ngarojong kana proses nyunting filena. Anu kahiji aya tombol file. Eusina ngawong ku tombol bagikan pikeun ngabagikeun eta dokumen ka balare upama atos beres. Teras aya tombol baru pikeun muka hiji file ti aplikasi Google anu sejen saperti presentasi, spreadsheet, jeung Google Forms. Teras aya tombol buka, ieu teh pikeun ngebuka file ti komputer. Salajengna aya buat salinan. Eta pikeun nyimpen salinan filena di Google Drive. Jeung aya tombol download, eta pikeun ngunduh filena sangkan bisa disimpen dina laptop atau HP. Format ngadownloadna oge katiten seueur pisan. Aya dokumen, aya PDF, jeung sajabana. Dina menu edit aya urungkan yang ulangi. Ieu teh pikeun ngabalikan deui teks anu atos diedit. Teras aya potong, salin, sareng tempel, mangpaatna pikeun ngalihkeun teks ka tempat anu sejen. Lajeng aya tombol tampilan, ieu teh pikeun ngedit tampilan menu Google Docs-na sangkan tiasa langkung merenah dumasar ka hoyong pamake. Siga nampilkeun jidar, teras batas bagian, atanapi hoyong layar penuh. Salajengna aya menu sisipkan, ieu teh pikeun ngalebetkeun gambar boh ti komputer, boh ti internet. Teras ngalebetkeun tabel, ngalebetkeun diagram, sapertos diagram garis atawa batang, tanggal, nomor halaman, karakter khusus, dugi ka ngalebetkeun tautan kana eta dokumen. Dina tombol format aya fitur kanggo ngatur hal-hal anu patalina sareng kerapihan hiji paragraf. Sapertos ngarapihkeun paragraf supados simetris, teras ngatur ukuran spasi antar paragrafna. Tombol alat ieu teh dianggo pikeun ningali naha aya ejahan atawa tata basa anu kirang merenah. Sabada eta aya oge icon-icon alit di handapkeunana. Saleresna ieu teh sami wae ngan meh langkung praktis jadi disimpanna di dieu. Ilaharna ieu teh mangrupa icon-icon anu minang dianggo. Di dieu aya urungkan sareng ulangi, teras aya cetak kanggo di-print, aya pemeriksaan ejahan, teras aya zoom menu, ieu teh supados langkung katingali teksna nalika diedit. Teras aya pengaturan kanggo header. Nah, ieu teh bade kanggo judul atawa kanggo subbab, gumantung kana pangabutuh. Salajengna aya pengaturan kanggo milih font. Katiten seueur pisan font anu tiasa dipilih ku anu nyunting sapertos Arial atawa Times New Roman. Teras sunting oge sareng ukuranana. Ieu teks dina dokumen teh tiasa oge dikandelan nganggo fitur bold, dicondongkeun nganggo italic, nganggo gurat handap ku fitur underline, kitu oge ieu teks teh tiasa diwarnaan sareng dicirian. Teras anu paling dieu mah mangrupa pengaturan pikeun ngarapihkeun baris dokumenna. Katiten di dieu sababaraha tombol sapertos aya tombol rata kiri, rata tengah, rata kanan, rata kiri kanan, dugi ka tiasa ngatur spasi antar paragrafna.
Anu pamungkas aya icon Padlet atau nepi bolpen anu aya di luhur pojok katuhu. Ieu teh pikeun guru sangkan tiasa milih nah bade jadi editor atau ngan masihan komentar unggul karena bagian pancen anu kirang merenah. Salian ti eta, ieu file teh tiasa dipresentasikeun secara daring dina Google Meet. Teras, tombol gigireunana pikeun ningali riwayat komentar dina ieu file. Salajengna aya tombol bagikan. Ieu tombol teh mangpaatna pikeun ngadamel tautan sangkan filena tiasa disumebarkeun kalawan gampil. Kantun disetel saalit sapertos nami filena sareng kanggo nangtoskeun eta tautan teh tiasa diaksesna ku saha wae. Salajengna, sim kuring baris nyontoan kumaha larapna Google Docs pikeun pangajaran carita babad. Tangtu wae salah sahiji pancen pikeun materi carita babad teh nyaeta milarian carita babad anu aya di daerahna sewang-sewangan. Tiasa wae wangun pancena teh dina wangun teks atawa dokumen tina Word. Engke para siswa teh tiasa diarahkeun pikeun ngempolkeun pancena ka Google Docs. Teras tautan Google Docs-na tiasa dipasikeun ka guru. Saatos eta, guru teh tiasa langsung marios pancen siswa. Carana, urang lebet heula ka mode saran. Teras dicirian kecap mana anu kada dilereskeun. Saatos eta, urang tiasa nambihan komentar ku ieu tombol. Contohna, katiten sapertos dina ieu teks masih keneh anu typo, tiasa langsung dicirian. Teras, ieu aya kecap anu masih keneh nganggo basa Indonesia, tiasa langsung dicirian. Tah, teks anu dicirian ieu teh tiasa dikomentaran sapertos kieu. Sabada dikomentaran sapertos kitu, siswa oge tiasa langsung nyunting nganggo tautan anu sami. Jadi, boh guru boh siswa tiasa sasarengan mantau kumaha pancenna. Ieu teh mangrupa kaonjoyan ti Google Docs sangkan guru tiasa marios sareng ngaropea secara real time atawa langsung. Teras siswa oge tiasa langsung ningali sareng nyunting upamana eta pancen teh aya nu kirang merenah. Kacindekanana, ieu aplikasi teh secara umum memang mirip sareng Microsoft Word. Ngan ngagaduhan kaonjoyan nyaeta tiasa diakses daring boh ku guru boh ku siswa. Jadi tiasa langsung disunting. Teras ieu aplikasi oge kaintegrasi sareng aplikasi Google anu sejenna. Sapertos Google Drive, Google Meet, sareng Google Spreadsheet. Ku kituna, ieu aplikasi teh tangtos pasti kanggo pangajaran daring. Sakitu wae anu tiasa didugikeun mugia aya mangpaatna kanggo urang sadaya. Hapunten pisan bilihna seueur kakirangan sareng kalepatan. Hatur nuhun kanggo perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.